Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil azizid dhamin al-harisi bil mu'minina raufir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin salatan wa salaman daimaini tujibu bihima da'awatina bisuratin amin. Wa sholli wa sallim kadzalik ala rasulil karim dil quwwati indadil arsyil makin al-mutai thamal amin Jibril wa ala sa'iri rusail malaikatil muqarrabin wa ghairihim wa ala jami'il awliya'il awwalin wal akhirin wa ala ali ta'atika ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun wa syabun nasya'a fi ibadatillah wa rajulun mu'aqalbuhu ma'alakun fil masajid wa rajulun atatu imra'atun data jamalin faqala inni akhufullah wa rajulun tasaddaqa biyaminihi amat la ya'lama bi yamin ya la hatta la ya'lama shimalahu amma tasallaqa yaminu wa rajulun dzakarullaha fi ana ilail ayyuhal hadis ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sabadana manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina saat anu ayeuna urang sadaya masih dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala kesempatan anu berharga. Mudah-mudahan sing biasa dimanfaatkeun waktosna urang sadaya terutami dina wengi anu sangat-sangat dipika cinta ku Allah sareng Rasulna. Wengi anu diutamikeun anu langkung utami tibatan wengi-wengi nu aya di alam dunya salami umur dunya nyaeta wengi anu ieu dijantenkeun wengi anu dipinuhan ku kaberkahan dikempelkeun urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala sanes dikumpulkeun ku sanes diriungkeun ku RT, diriungkeun ku RW, diriungkeun ku lurahnya, lain diriungkeun ku camat. Tapi ieu teh diriungkeun ku Allah Subhanahu wa taala sejauh utamina sejauh syukuran ka Allah Subhanahu wa taala niat urang sadaya ti masing-masing bumi masing-masing nyaeta bade mukakeun panto karidoan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oke, urang bade mukakeun 70 lawang rahmat nya, bade mukakeun 70 lawang rahmat sakumaha kasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan fatahallahu sab'ina baban minar rahmah. Terang hartosna henteu sarua
hartosna sahaja anu maca sholawat sakali ka kaula sareng Rasul maka dibukakeun 70 lawang 70 lawang rahmat ya. Rahmat hiji wae mahal komo dia 70 lawang rahmat 70 lawang rahmat teh painnya ieu teh lain lumayan seueurna gitu nya sakali ngaos sholawat dibukakeun 70 lawang rahmat. Bahkan sanes mung eta wungkul urang sasarengan nyaeta bade mukakeun lawang surga. Ibu upami surga teh dibukakeun ku urang geus usaha pamukakeun lawang surga. Nah, upami dibuka teh ku kunci. Nah, upami bade naik kareta teh mah ibu kedah gaduh lah naon tiket kedah gaduh lah karcis namanya tiasa naik kereta di peron ya. Aya 7 perkara anu tiasa mukakeun pantos surga atanapi tiket ka surga. Aya 7 tiket ka surga ya nya. Nah, aya 7 sariji cenah tos genep teh 7. Aya 7 perkara tiket ka surga. Ulah ari ka surga hayang ari tiket teu meuli nya. Kahiji anu nomor kahiji nyaeta tiket ka surga doa saparantosna wudu sajalna anu ngadua saatosna wudu eta gaduh tiket ka surga surga Rasul nya. Terang ibu doa tos wudu teu kumaha nya ni sok doa tos wudu urang teh tos wudu terus ngadoa bari tangah ka langit nya bari tangah ka langit. Kumaha alhamdulillah bintang tamu artis terakhir parantos dongkap biasa ya jadi ya leres Bu pangmahalna suami istri sasarengan ngaos sholawat eta teh hese ibu sim kuring teu bisa di masjid hirup deui kalau bintang tamu nomor 2 namanya dongkap nya sugan mah ieu mah nya jadi mila anu nya atas saralik mangga. Jadi tiket ka surga nomor kahiji doa tos wudu. Terang ibu doa tos wudu. Terang? Upami teu terang doa tos wudu teu gaduh tiket ka surga atuh. Nya teu boga karcis naon. Doana mangga sim kuring atuh sakali ibu-ibu sakalinya nya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Wasalam tigituna wasola wasalam lamun wasoli wasalim nya. Upami sholat wasalam, upami soli wasalim gitunya. Sallallahu alaihi wasallam
Lamun Allahumma sholli alaihi wasallim. Ya kudu terang eta. Upami shollallah berarti wasalam. Upami Allahumma sholli wasallim. Gitu nya. Ari Mas Andren mah nyaho teh. Upami teu Mas Andren hanya nyahoana. Nah, salajengna eta doa tos wudu. Pugu da bareto mah osok, sana da bareto mah apal eta doa tos wudu teh jeung osok dibaca geus bedana. Ujang dan ini teh bareto mah geulis heueuh bareto. Ayeuna eot. Nya percaya tuh bareto geulis heueuh kitu nya. Wayahna we ayeuna mah merentar. Jadi tos wudu teh kudu ngadoa tiket ka surga. Ya. Anu nomor kedua tiket anu nomor kedua nyata nya bisa kabeakeun sok ieu bilih kasepeun tiket mangga upami tos kasepeun tiket eta moal tiasa naik kareta mangga kareta ka surga ya. Anu nomor kedua nya eta maca ayat kursi unggal salat maca ayat kursi. Terang ibu ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Eta Bu, eta tiket ka surga maca ayat kursi unggal saur Kangjeng Rasul mas saja manu maca ayat kursi unggal tos salat eta wajib asup ka surga. Nah, gitu nya. Sekali nya maca ayat kursi osok kara semoga tiket. Nya. Batur mah masih kene sepasedak-sedak di arah masar, masih kene disiksa deh, masih kene bingung, masih kene linglung, masih kene kalangsu, ieu mah tos aya di surga. Teu ngalaman di arah masar, teu ngalaman pasedak-sedak dihisab, teu ngalaman dina siratal mustaqim, teu ngalaman gugur lawiran. Anu sok maca ayat kursi mah langsung dikubur, langsung ka surga. Tiket ke surga. Raosnya nya ngan hanya akal. Tadi sholat maghrib tuh. Sholat maca ayat kursi tuh. Geus bieu lah bae di kodoa. Anu nomor katilu maca sayyidul istighfar. Eta tiket ke surga Bu. Terang ibu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Eta jalma anu sok maca sul istighfar, anu pernah we maca sul istighfar pokona mah. Ya, eta dibebaskeun tina dosa perdosaana Bu, langsung dikubur, langsung ka surga. Batur mah ibu dina siratal mustaqim, eta siratal mustaqim leutik. Eta tukang siratal mustaqim leuwih seukeut tibatan pedang. Leuwih leutik tibatan buuk dibelah 7 eta leutikna siratal mustaqim. Jaban nanyak, jaban mudun 100.000 tahun. Jaban menanyak 1000 tahun, jaban datar 1000 tahun, 3000 tahun eta dihanap neraka jahanam omplak-omplakan. Ngagolak neraka jahanam lamun ngalungkeun batu 500 tahun can tepi keneh. Eta kumaha eta dek nyebrangna eta ibu batur mah masih keneh gugur awilan dina siratal mustaqim. Mangkaning mudun, mangkaning seukeut eta siratal mustaqim. Kumaha pas ditincak teh siriwik ka ditu nyiriwik. Nya.
Kumaha menyiriwi karena bujur. Aya nu kokoronana, aya anu sesereudetan. Tapi anu sok madrasah istighfar mah ngicep langsung aya di surga. Tadi maca saya istighfar tos maghrib teh. Halo. Bacanya insyaallah ya amanat di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui guru-guru, melalui wali-wali Allah Syekh Abdul Qadir Jalani teras dulikeun ka ayeuna sim kuring nyaeta ngawakilan caroge ibu, ngawakilan komo nu tos teu aya mah carogena ieu diwakilan ku sim kuring ngalah teu doraka, boga pamajikan beuteul ditungtun saidul istighfar acan atuh doraka. Nya geus boga incu pamajikan ditanya nini geus galuh incu sabaraha hiji loba geus pernah di papagahan saidul istighfar ku salaki henteu ta ayeuna ngarah sarogena ibu henteu doraka tapi sim kuring dituntun dia Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bade diapalkeun moal. Maning dibaca maning nyiriwi. Sok. Ya anu ka selaina kaopat tiket ka surga nyaeta anu kaopat tiket ka surga nyaeta maca kulhu 10 maca kulhu 10 sajama anu maca kulhu 10 kali di mana we maca nama deuk di kamar maka ku Allah dipangdamelkeun bumi sigrong gedong sigrong tina emas inten berlian di tengah-tengah surga. Lain di leuweung Bu nya lain mending imah mending ngeunaheun sisi jalan lain sisi jalan nu ngeunaheun mah tuh di surga imah mah ngeunaheun sisi jalan imah di surga nu ngeunaheun mah saur Kangjeng Rasul sajalma anu maca kulhu 10 kali dipangdamelkeun bumi di gedong inten tina inten berlian di surga maca kulhu 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali atau dihadiahkeun ka utos pupus bahkan utos pupus eta langsung dilebetkeun ka surgana Allah maka upami tahlilan bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kalimat anu nomor kalimat tiket ka surga teh nyaeta la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus ngadoa Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Hatosna ya Allah abdi nyuhunkeun surga nyuhunkeun ka Gusti karena surga ari ka surga hayang ari menta tara teu kumaha sareng perkara anu ngadeukeutkeun ka surga tina cariosan jeung tina padamel nya eta doa ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus anu nomor ka genep
tiket ka surga teh nyaeta anu nomor kagenap nomor ka-7 nyaeta maca la ilaha illallah, maca la ilaha illallah. Nomor kagenap maca shalawat ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor ka-7 nyaeta maca la ilaha illallah. Nah, zaman akhir cariosana maca la ilaha illallah. Kumaha cenah da abdi macana keur sakarat dina hate sami, Bu. Dek dina hate, dek dina bibir, dek tarik, dek laun, pokona memaca. Kumata kudu ditalkin lamun dek maot la ilaha illallah. Nurutan dina hate nama teh la ilaha illallah. Kumaha lamun kieu la ceklek we maot. Bakal ka surganya bakal. Naon sababna? Memeh macalah hatena mah geus tepikeun kana la ilaha illallah. Jadi ulah kieu Bu sok anu nyare ulah la ilaha illallah. Kumaha mun kadengin kudu sakarat nyebut ulah la ilaha illallah. Nya. Bae. Saur Kanjeng Rasul pek anu deuk maot teh nyaeta kudu dibacakeun nu kudu ditalkin dina cepilna la ilaha illallah. Ari anu nyarek ulah la ilaha illallah. Ceuk ajengan teh ulah la ilaha illallah belagung si ajengan. Ari Nabi nitah kumaha cenah dalam henteu tapi disebut la ilaha ceklek we maot bakal ka surga bakal nya kusaha di ka surga keunana ku Allah lain ku ajengan gitu. Misalnya kieu la ilaha langsung nyeklek maot ka surga mah ka surga. Naon sababna? Sabab hatena mah geus niat deuk maca la ilaha illallah. Karek la gitu nya. Karek la ceklek. Nah, karek la nyebut la geus ceklek maot. Nah, bakal ka surga. Nya moal dihisab, moal dina siratal mustaqim langsung begitu ka balik kubur langsung ka surga keun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta Bu. Langsung dipastihan tiket ka surga. Eta mudah-mudahan urang disebutna husnul khotimah mudah-mudahan urang sing kalebetkeun jalmi anu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kumargi tos maut nya urang ngawitan nya mudah-mudahan atuh naon anu sakedik eta tiket ka surga eta supados gara raduh sadayana nya upami naon tadi teh nu kahiji teu pati kadengi nu kadua teu ngabandungan nu katilu poho deui nu kaopat eupeung nu kalimat nya wartosan deui nu kahiji naon nu kahiji nyaeta nu kahiji naon tadi teh ya ka untos wudu kada ngadu. Nah nu kadua kada maca sayyidul istighfar. Nu katilu maca ayat kursi. Nu katilu maca sayyidul istighfar. Nu kaopat eta kulhu 10 kali. Acan bade sadayana we 7 tiketna berarti keur 7 nya. Nu mana we nu 7 teh anu deuk dipidamelna ku urang nya udah cenah ka surga mah engke geus maot cenah hayu DP-an we heula di dunya. Insyaallah di dunya ge jalma anu osok maca ayat kursi tos salat mah di dunya ge di DP-an moal kismin teu amat kitu nya. Moal ieu teuing gitu. Moal ripuh-ripuh teuing gitu nya mudah-mudahan. Tah eta di atawisna. Aduh Masya Allah, Ibu angkat ke pameran atau ke alun-alun mau menang tiket surga mau hari di masjid mah cina angkat ke masjid cina jadi terang cina jadi keming ya tiket ke surga. Alhamdulillah gitu. Di wartosan teh atau napi di wartosan teh kedah nama di wartosan tiket ke Bandung ya tiket kamu ke Bali atuhnya
Ibu kenging tiket kanggo ka Bali atanapi kanggo ka Paris ka menara non ka menara atau gaduh tiket kanggo ka India misalnya menang hadiah atau nya mama abdi kenging hadiah naon hadiah tiket kanggo ka Mesir hadiah mahasiswi tiket kanggo ka Jepang ibu tiasa ngomong Jepang nonton nisok Jepang tapi bisa ya tiket kanggo ka Korea tiket kanggo nonton artis Korea tiket kanggo ka Jakarta ya gratis nah karek tiket kanggo ka kebun binatang wae geus atoh komo ieu tiket ka sur nya lamun teu atoh teu tinggalin ku batur alhamdulillah atawisna periogi kauninga rena dina aosan kalimat thayyibah la ilaha illallah anu 3 kali pertama nyaeta sunatna dipanjangkeun bari meureumkeun panon nya bari meureumkeun socana dipeureumkeun upami ngabayangkeun emutanana ngabayangkeun guru nya atanapi ibu Rama jeung sarupi kasayan ngarupikeun hiji robito supaya meter mencret kaberkahanana ti guru-guru urang sadayana anu terutami nyaeta salah sebagian sahabat naroskeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah saha ari nu bakal pangpayunna bakal pangheulana pepenak bakal pangheulana disapaangatan ku salira di yaumul kiamah saur Kangjeng Rasul nyaeta jalma anu ikhlas macakeun kana kalimat thayyibah la ilaha illallah sakali maca la ilaha illallah dihampura 4.000 dosa gede ku Allah Subhanahu wa taala kantun ngalikeun 100 atanapi 1000 kalina sabaraha ribu dosa anu dihampura ku Allah Subhanahu wa taala moal wakat terjadi kiamah salagi masih di alam dunya aya nu keneh nu maca la ilaha illallah kalimah anu pang dipika cintana ku Allah Subhanahu wa taala pang dipika cintana ku para nabi-nabi Allah nyaeta kalimat thayyibah la ilaha illallah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala nya ngarupikeun hiji awasan anu teu aya penghalang antara hiji jalmi sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga moal waka eureun aras mangmentakeun hampura ka jalma anu macakeun kalimat thayyibah la ilaha illallah eta wisna para ibu sadaya pinawas sadayana hadirin anu utamina eta aosan kalimat thayyibah disebutkeun kalimat takwa kuncina surga kuncina kabahagiaan dunya sareng akhirat ngarah hirupna aya robahna atuh hayang berubah tina awon kana sae tina sae kana langkung sae tina caang kana caang pisan gitunya biasanya angan batur tina caang keur sorangan biasanya angan batur anu kalimat thayyibah la ilaha illallah dina pintu raudhah ibu di pintu raudhah dina gapura raudhah makam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya tulisan di dinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin salajengna aya tulisan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati yaumal qiyamati hakun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha syafaat kami kaula di poe kiamat teh hak keur jalma anu percaya ari anu teu percaya mah moal nya anu teu percaya mah moal kanggo saha eta syafaat teh kanggo anu percanten ka kanjeng dawuhan Rasulullah anu teu percaya mah moal wa manya sakali maca la ilaha illallah dihampura 4.000 kali 4.000 dosa gede moal atuh sia mah teu percaya gitu manya maca la ilaha illallah 100 kali dihampura dosa salah lemur nya moal sia mah atuh teu percaya eta hadis
dina makam Kangjeng Rasul aya tulisan saha jalma anu percaya hanya kadi nu percaya di bakal meunang syafaat bakal diampura dosana anu teu percaya mah nya moal nah gitu nya ulah sapertos jalma anu kurang piknik matak sakali piknik ka Madinah tunggu tingali dina makam Raudhah na makam Kangjeng Rasul aya tulisan eta tah set ngomong tara piknik keur bae ra piknik oge eta pamalam yubiha lam yakun min ahliha jalma anu teu percaya moal naon moal menang pangampura Allah nya gitu Allahumma anta maqsudi waridhoka matlubi atina mahabbataka waridhoka wa ma'rifataka diriwayatkeun dina sapalina hadis Bu dina sapalina riwayat saha jalma anu bakal pangheulana nyaeta ditanaroskeun sahabat saha jalmi anu bakal pangheulana pepernak sareng Kangjeng Nabi nyaeta anu zikirna pangtarikna anu zikirna tarik cenah tarik-tarik teuing moal atuh sia mah da mung papanggih jeung Kangjeng Nabina kitu anu pangtarikna maca salat anu pangtarikna zikir anu pangtarikna adan pangtarikna maca Quran nah ieu dina saperina hadis diuningakeun man ma rafu sauti bidzikri badal maktubati kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jaba dina zikir mah aya upami tarik aya unsur dakwah aya unsur ngabejaan aya unsur ngelingan aya unsur dakwah ngajakan aya unsur utamina mah ngusir setan nyingkahkeun disebut nanti saur bahasa ieu nama pujangga baheula nama jurig nyingkir setan nyingkah berarti anu nyingkah ya Allah sari deh Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi atina mahabbataka waridhoka wa ma'rifataka ala bi zikrina yatma'innul qulub afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabi Mustafa ya Rasulullah. Susun mangga dihususkeun mangga kanggo Ibu Rama urang sadayana ka guru-guru kanu sok barang bere anu sok mere bantuan BLT tah doakeun anu sok mere keresek doakeun anu bageur doa khususkeun we mugi-mugi eta anu bageur teh anu sok barang bere teh sing tami-tami berkah garang hartana sing kagentosannya anu pedit mah ulah dibere ulahnya pedit ulah ya ulah dibere keresek eta menik neuteuli karo pedit salajengna atuh nu susul ngerohi Allah ta'ala Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim tahiyatuhum fiha salam wa salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.